sok jeung salah saurang batur kuring anu sarua jadi keamanan di etap perumahan. Parang harita anu maturan teh si Iwan, maneh nama kaasup jalma anu wanian teu borangan. Kadang kuring mah lamun kaparengan tugas peuting bari eueuh nu maturan teh sok ngarasa rada keueung. Nya nu jadi lantaran sok aya-aya wae kajadian anu teu asup akal di eta pos tempat kuring jaga. Jam 12 peuting kuring uplek ngobrol jeung si Iwan. Saacan kuring ngontrol nguriling ka perumahan. Harita teh ninggang malam Jumaah. Basa kuring keur ngobrol jeung si Iwan, kuring rada ngarenjag sabab teu pupuguh kaleng cat anu aya dina luhur meja di pos teh ujug-ujug murag. Nganu jadi kaget, nah muragna teh siga anu ngalayang. Wan, kunaon eta kaleng cat bet murag teu pupuguh? Ku beurit meureun, da eta geuning beurit naon ge ayeuna mah. Kabarada kitu. Mun ku beurit mah atuh kudu kapireungeun jeung aya suara beurit anu lumpat. Nya, ari geus kunaon atuh? Lamun lain murag kadupak beurit mah. Moal kitu muragku Ju. Kuring teu neruskeun cacaritaan. Nu jelas mah kuring masih ngerasa aneh ku eta kejadian. Si Iwan nangtung bari terus nyarita ka kuring. Yen manehna rek ngadon ngontrol heula ka perumahan, nya kuring dititah nungguan pos ku manehna. Tapi sanggeus aya kajadian kaleng cat anu murag teu puguh-puguh, kahayang mah kuring oge milu jeung manehna ngontrol. Sabab keur kuring mah jadi ngarasa asa keueung. Komo deui kudu cicing di pos sorangan. Saya ngontrol heulanya. Ente di dieu heula, heuh? Geus we kuring oge milu ngontrol atuh. Lamun di pos ditinggalkeun ye, bisi aya nu datang ka dieu. Dar we disangka peuting ayeuna eueuh nu jaga. Lain kuna naon keueung euy. Urang nyorangan di pos teh. Alah, make keueung sagala rupa da moal ayeuna naon atuh sok teu puguh. Moal ayeuna naon teh cek ente. Geuning tadi ge kaleng cat murag teu pupuguh. Tah, kan eta teh ayeuna naon? Nya, da saya oge moal lila ngontrolna atuh. Geus lakuan di sakedeung, nya. Bung ah. Sainditna si Iwan di pos tinggal kuring sorangan. Harita mah asa beuki beda we hawana di eta pos teh. Komo deui ayeuna mah sanggeus kuring eueuh batur. Karasa deui aya angin anu ngadeos asup tina lawang pos anu pantonan teu ditutupkeun. Kuring langsung we nutupkeun panto pos sabab karasa hawa teh rada tiris. Kuring diuk dina kursi nu aya di jero pos, bari dua suku ditumpangkeun kana meja. Sirah rada ngadang heuk kana panyarandean kursi.
Panon kuring rada pepereman. Keur kitu kuring langsung nyengkatkeun sirah anu keur nyarande. Anu jadi lantaran pantopos ujug-ujug muka. Panyangka kuring mah si Iwan geus datang deui ka pos. Kuring cengkat tina diuk terus nangtung. Tuluy kuring keluar ti pos. Bari rurat reret ka sabudeureun pos. Gening teh sasaha. Malahan anu disangka si Iwan teh geningan bet lain. Wan, Iwan, ente biar muka panto teh. Wan, Iwan. Nah gening teh sasahanya. Nah sah atuh anu muka panto pos bieu teh nya. Sanggeus jelas teh sasaha, kuring asup deui ka jero pos bari mikir. Nah saha atuh nu muka panto bieu? Sabab pamohalan lamun panto muka ketebak angin mah. Kuring diuk deui dina kursi. Karek ogegek kuring diuk. Kadenge aya sora anu uluk salam ti luareun pos. Sorana teu pati jelas. Ngan kadenge nama sora awewe, tapi sorana teh anu semu ngirung. Dua kali kadenge sora anu uluk salam pupuntenan teh. Tapi basa kukuring disampeurkeun. Nah geuning beteh sasaha. Nah saha atuh? Sora saha eta anu tadi kadenge pupuntenan teh? Da jelas kadenge kukuring. Kuring jadi ngaberi gidig sarta leungeun nyabak kana punuk. Anu karasana bulu punuk teh asa carengkat. Jantung kuring jadi beuki ratu. Sabab geus dua kali aya kejadian aneh anu teu mata kaharti ku akal. Jeung si Iwan teh bet asa lila deui ngontrolna. Manehna can rek jol deui ka pos. Harita kuring maksud teh rek asup deui ka jero pos. Karek dia salengkah. Karasa tak-tak asa aya nu noel. Tapi anu noel teh teu aya jalmana. Kuring buru-buru langsung buru asup deui ka jero pos. Ayeuna mah katinggali ku juru panon. Di luar teh siga aya anu ngolebat bodas. Kuring jadi beuki ngarasakeun. Malah rasa sieun anu nyangkaruk beuki ngandelan. Kuring diuk bari awak ngarasa semu ngadeg-deg. Panto pos molongo teh ditutupkeun. Maksud teh lamun aya nanaon kuring moal hese lumpat ari panto muka mah. Kuring tinggal ngaberengbeng ninggalkeun eta patempatan. Sabot kuring keur diuk dina kursi nu aya di jero pos.
karasa aya anu niupan kana punduk jeung karasana teh menitiis. Mimitina mah kuring ngarasa berat rek ngaliekeun sirah. Anu maksud rek ningali ka anu karasa niupan kana punduk teh. Akhirna kuring ngawanikeun maneh ngalieu ka satu kangen pangdiukan. Barang red kuring ningali ka tukang. Satu kangen kuring aya makhluk anu keur ngajanteng. Ngajanteng teh satu kangen teh geningan pocong. Kuring langsung ngoreja cengkat dina pangdiukan. Panon ningali kata pocong anu katempona ku kuring mah beungeutna teh hideung jeung katingali aya panonan. Tur kuring jadi ngaleper ningali kaayaan siga kitu mah. Malah kuring tibu buranjat kaluar ti jero pos. Satengah luncat bari semu lumpat. Malah si Iwan anu geus datang deui ka pos oge jadi katabrak ku kuring anu keur diancikan di udah kurasa kasieun. Kuring bari nyempor satu kangen si Iwan muru ka jero pos. Tapi basa kuring dibaturan ku si Iwan mah pocong anu katinggali ku kuring teh jadi eueuh. Malah si Iwan mah terus pariksaan anu aya di jero pos. Kuring oge ngarasa jadi aneh. Jelas atuh tadi katinggali aya nu nembongan satu kangen. Tapi nah gening ari kuring geus aya batur mah bet jadi ngaleungit. Si Iwan semu teu percaya kana kejadian anu cikeneh kaalaman ku kuring. Jelas pisan atuh. Basa tadi kuring sorangan aya di pos mah bet loba kejadian nu matak pikasieun. Malah sanggeus aya kejadian sarupa kitu kuring teu lila gawe jadi keamanan di eta perumahan. Kuring ngundurkeun diri nu jadi lantaran lain harita hungkul kuring ngalaman kejadian anu aneh-aneh teh. Malah kuring mindeng aya nu ngaganggu ku makhluk-makhluk anu sarupa kitu. Matak kuring antugna mah teu betah digawe di eta tempat. Ya akhirna kuring maksakeun diri ngajukeun surat pengunduran diri.